hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, di sarangan ku ibadah saum dina sasi Ramadan ieu, mudah-mudahan saum urang nyumbingkeun magfirah di Allah Subhanahu wa taala. Ibu kali teteh nu dimuliakeun ku Allah, sakirangna aya 11 dipahalaeun anu tiasa dihontal ku ibu kali teteh salaku istri atau ibu di rumah tangga. Jantan ieu teh spesial edisi Ramadan, edisi Lebaran. Anu kahiji, dapur sahur super berkah. Upami sahur teh jantan barokah moal. Sakumaha pangandika Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadis al-jamaah kajabi Imam Abu Daud, tasahharu rak aranjeun sahur, fa inna bis sahuri barokah, kulantaran dina sahur teh aya barokah. Kumaha ayeuna mah sanes mungkul sahur, tapi ibu teh nyanak eregan. Lantai hiji, naon lantai hiji? Sangu. Lantai 2 daging ayam. Tumis mah lantai 3 teh. Lantai 4 kerupuk. Sumping kata tangi. Atur lumayan tegaduh anu sae. Tabuh 3 setengah 3 barokah moal. Eta mah sanes barokah, super barokah. Janten keur mah urang teh tos sahur masihan tuang kanggo nu sahur. Anu kadua, maparinan tuang ka anu bade buka saum. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika, man fattara shaiman, sing saha anu maparinan kanggo iftar. Iftar teh gura-giruk, enggal-enggal. Dina hadis sanes mah Nabi nganjurkeun pisan pami buka saum teh ulah diengke-engke tapi kedah di enggal-enggal. Keur mah hoyong di enggal-enggal ku Rasul dipiwarang atuh kumaha ibu teh? Ator pisan. Asa pas sana sareng kahoyong gitu. Saur Nabi sing saha anu maparinan tuang kanggo nu saum dina bukana, kana lahu mislu ajrihi, mangka anjeunna keneh pahala sapertos anu dipaparinan buka saum eta. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tengirangan kana pahala saum anu dipaparinan tuang teh sakedik oge. Umpamana anu dipaparinan tuang ku ibu teh sadidintenna salami saum teh pada balana naon? Aya nu ka kebon, aya nu dagang, dina sela-sela ka kebon dagang damal teh maca Quran ongkok, tarawehna getol atau napi taraweh tarasaware. Maka urang maparinan tuang teh keneng pahala sapertos anu dipaparinan eta. Janten dobel atunya urang gaduh pahala hasil usaha urang, lian ti eta urang oge kengeng pahala sapertos nu dipaparinan tuang tadi.
Anu katilu pipahalaeun kanggo ibu kalih teteh dina sasih Ramadan teh kulawargi anu pinuh ku doa. Iraha di antawisna Rasulullah SAW meningakeun dina hadis riwayat Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ngandika, inna lis-shaimi sayaktos napikeun anu saum inda fitrihi nalika bukana ladakwatan maturaddu aya doa anu moal ditolak nalika buka saum bade naon wae nu dituang heula. Biasana orang Sunda kami buka saum kabitaana ku roti korma bala-bala menang nyait tina katel. Dijajarkeun eta roti korma bala-bala nemenya tina katel. Nu mana heula nu dicanak? Bala-bala. Maka sahur Nabi ulah hilap ngadoa. Kumargi nalika buka saum teh aya doa nu moal ditolak. Doa naon Bu nalika buka saum? Nu pokok mah ulah hilap bismillah. Eta nu pokok. Selain doa eta aya doa anu hadisna teh darajatna hasan riwayat Abu Dawud. Zahabat doma'u parantos ical. Naon ical? Artos atau napi hanaang. Wa batalatil uruku parantos base. Naon base? Tikoro. Wasabatal ajru parantos tetep. Naon tetep? Ganjaran. Insya Allah. Aya nu naroskeun ari doa ieu teh cenah diaosna di awal, di tengah, di akhir. Apa cenah doana ge dahabat doma'u parantos base tikoro ngadoana atos tikorona teh acan. Kumaha tuh Bu? Mangga bade di doa ngadoana di tengah, mangga. Bade di awal, mangga. Bade di akhir, mangga. Anu kedah pisan di awal mah tah. Dugikeun ka saur Nabi sing saha anu barang tuang barang leueut hilap bismillah kedah kumaha? Tetep ngadoa bismillahi fi awalihi wa akhirihi atanapi bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Tasing horeng lian tina doa anu neme ngadoa dahabat domamu ngadoa bismillah khusus sapi naon sapi sial nalika buka saum ibu ieu lelomotana can ieu can ngempol emotana jeung tos kana ieu we menjikom pajakeun cenah nuju Ramadan mah ningal cucunguk ke ciga naon coklat ciga korma ningal naon deui Ibu abong keur saumnya dumawi pahala saum mah saur Allah dina hadis qudsi pikeun kaulah jadi pahala teh kumaha Allah maksudna anu saum bari didamel saum bari pangaosan pahalana langkung ageung batan anu kumaha Bu situ morang jahe pelor naon tah situ morang jahe pelor si tukang molor ti beurang jahe jago es pelor teu kaopel molor
Eta teh Bu marga Bu situ morang jahe pelor gitu. Apa teh Bu kayak dina ujian. Tah Ibu hapunten dina buka saum teh selain ngadua dahabat doma sareng bismillah teh mangga saur Nabi ngadua sing lega. Nalika ambala-bala teh Gusti Nu Maha Suci pun biang ngaduakeun. Gusti Nu Maha Suci pun Bapa di absen sadayana. Urang mah pami buka saum teh nu emo teh kana naon? Bala-bala we. Nu mawi Ibu konsentrasina kedah ada fokus gitu. Anu kaopat Ramadan teh langkung berehan. Ibnu Abbas meningakeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah dina sasi Ramadan anjeunna teh jalmi anu pangberehanana. Bade di Ramadan, bade di luar Ramadan Rasul mah jalmi anu paling berehan. Padahal Rasul mah Ibu hirupna teh henteu mewah. Numawi upami masihkeun proposal ulah kanu beunghar. Tapi kanu soleh. Masihkeun proposal kanu beunghar mah nyeri hate. Tapi masihkeun proposal kanu soleh mah insyaallah dina teu ayana oge hapunten teu acan aya. Nah seueur anu ngadugikeun proposal ka saha? Ka Rasul. Rasul mah jalma super soleh. Nu mawi disebutna oge ajwadan nas. Jalma anu paling berehan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dina sasi Ramadan teh Rasul beuki berehan. Di luar Ramadan Rasul teh jalmi berehan. Di lebat Ramadan beki berehan. Hina yalqahu Jibrilu nalika Jibril nepangan anjeunna. Pami urang di luar Ramadan berehan. Di lebat Ramadan urang langsung berehan. Anu kalima Aisyah nguningakeun ngeunaan taraweh Rasulullah. Aya jalmi anu naroskeun ka Aisyah nyaeta Abu Salamah bin Abdurrahman. Naroskeun ka Aisyah kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kumaha salat wengi Rasulullah dina sasi Ramadan. Faqalat mangka saur Nabi makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Rasulullah mah bade dina sasih Ramadan bade di luar Ramadan menurut Aisyahnya tara langkung tara kirang ti 11 rakaat. Salat naon itu Bu? Salat subuh, salat zuhur, tarawih. Ibu, kalau araya salat tarawih Ibu sabaraha rakaat? 11. Berarti sami sareng anu dijelaskeun Bu Aisyah. Salajengna saur Aisyah yusolli arba'an pala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah salat 4 rakaat ulah naroskeun panjang sareng saena. Dan Rasul mah tarawehna teh nya panjang nya sae. Urang mah taraweh teh nya pondok nya sae gitu. Segitu juga sudah uyuhan. Salajengna saur Rasul saur Aisyah punten summa yusolli arba'an. Lajeng Nabi salat 4 rakaat pala tas'al an husnihinna wa tulihinna ulah naroskeun panjang sareng saena. Summa yusolli salasan lajeng Nabi salat 3 rakaat
Qalat Aisyatu faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Nun Rasulullah nah anjeun teh kulem sateuacan witir maksana kieu. Kadang Rasul mah upami tahajud atos 8 rakaat kanggo ngicalkeun tunduh sok ngaleyep heula. Atanapi kadang kawis mah atos 11 rakaat tahajud sok nyangkere heula ngantosan adat subuh naon ngicalkeun tunduh. Nu mawi ke aya hadis nu sanes nguningakeun anjeun ulah salat upami nuju tunduh mata tarawih ge tara kulantaran barang deui. Nu mawi ibu punten upami kiat ka masjid tarawih beresnya komo seueurencan teu kiat mah tarawih teh tiasa di bumi di bumi tunduh di masjid ribu atau di masjid macam kagusur-gusur ku imam namanya gitu komo imam ngejelengeng macam korejat gitu aya di bumi macam daya nu ngorejatkeun gitu. Jadi maksud abdi tetiasa di masjid ulah dugikeun ka teu tarawih gitu. Cenah bade ngalayep heula sakedap tabu salapan atau secepal saca teh da nganggo lem. Sok beureum heula. Nganggo alarm. Gugah tabuh 2, nu biasana tabuh 3 teh. Nah, teu acan tarawih. Tiasa tarawih tabuh 2. Tiasa. Abi cenah wih di pasar baru, non balanja sanes dagang cendol. Elizabeth. Tapi Elizabeth kita semangat ya, jadi cendol naon Batista. Wih cenah tengah wengi, tiasa tarawih di bumi, tiasa. Gitu. Mun benten nate Rasul mah saur anjeunna ya Aisyah inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Dua soca kaula peureum tapi hate kaula mah teu peureum. Mung bentenna ibu tahajud mah 11 teh tiasa sababaraha formasi. Tiasa 4 3 tiasa 2 2 2 5 jumlahna sami 11 tiasa 2 2 2 2 2 3 jumlahna 11 tiasa 8 tahiyat awal hiji tahiyat akhir 2 jumlah 11 ket tinggal dina risalah salat. Anapun dina Ramadan mah 4 3 anu kagenep naon kagenep Bu tilawah Al-Quran. Ayeuna dinten ka sabaraha Bu? 11. Berarti Bu atau sabaraha juz? Minimal Ibu upami teu 11 juz oge sadinten ulah leupas dina maca Quran. Nah, tinggal Ibu hadisna. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu sami sareng hadis anu nomor 5. Ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Eta nu di garis handap. Jibril sumping ka Nabi unggal naon? Unggal wengi dina sasi Ramadan. Bade naon? Ngajak congkak main remi. Jibril sumping ka Nabi bade naon? Payudarisuhul Quran, tadarus Al-Quran. Janten Rasul mah unggal wengi tadarus Al-Quran sareng saha? Sareng Jibril gitu. Urang kedah nyontok ka Nabi unggal wengi tadarus Al-Quran sareng saha ibu sok tadarus? Tah ulah nyarira kedah ngajak kasaha kulawargi gitu.
Jangan ibu ya teh diserap dina ilmu pendidikan. Kenapa Nabi semangat tadarus Al-Qur'an unggal wengi dina sesi Ramadan? Kumagi aya tutor, aya rencang Jibril. Ibu upami maca Quran nyalira dinten kahiji sajuz. Dinten kadua ngirangan terang. Dinten katilu hilang. Dinten kaopat gitu. Numawi kena aya rencang naon? Supados silih sumangetan. Rasul mah ibu unggal wengi namun tangtos kedah diemutan yen Al-Qur'an setiap tahun nate benten-benten jumlah nate Pak. Wahyu anu katambi ku Nabi teh nungtutan. Tapi unggal wengi Rasulullah tadarus sareng Jibril ti awal Quran dugikeun ka akhir. Awal Quran dugikeun ka akhir terus gitu. Padahal Rasul mah surga dijamin. Ya. Hirupna dimaksum ku Allah. Tadarus ulah wengi. Urang surga teu dijamin. Dosa cantang teu dihampura. Tadarus halo. Nya Bu, Rasul mah cik atunya geus puguh di surga mah geus teu kudu maca Quran. Urang mah can puguh di surga maca Quran. Kadang-kadang langsung getau teh saha? Urang anu can puguh itu di surga geunana. Anu katujuh anu tiasa dilaksanakeun ku ibu kalih teteh dina sasi Ramadan teh berjamaah langkung utami bapak-bapak di masjid, ibu-ibu langkung utami di bumi upami berjamaah. Upami teh aya rencang berjamaah di bumi kumaha tuh? Tiasa ka masjid syaratna naon? Aya widi ti caroge, upami aya caroge. Nu kadua aman tentram di jalanan. Teu aya begal di Rasulullah teu ayanya. Aman. Nu katilu ibu ulah nganggo parfum. Bilih ibu lebat ka masjid. Ceneng nih. Ieu mah ca ayu. Sararea jadi apa parfumna? Bahaya. Nu ngawi sawar Nabi, parfum pameget mah karaos ambeuna teu katinggal kelirna. Upami parfum ibu-ibu katinggal kelirna teu karaos ambeuna. Makana naon? Ulah kaleulewihi gitu. Ulah tiga budak sekolah SMA. Ngalakum kalau motor 5 meter da seungit keneh eta mah parfumna dileguk. Da can dibakeun gitu. Mata pas 5 meter teh nu ngalangkung tos di SMA seungitna dilos seungit keneh. Juga kumaha ngangona eta teh gitu. Kengen istri nganggo parfum kedah nalika iraha balik pulang. Nah eta ibu kawitna abdi disengseureunkeun ku bojo. Jang naon cenah bade bobo nganggo parfum, abi uih naros, ari teteh nganggo parfum kanggo saha? Nu we ayeuna mah disaprak ku abi diwartosan, bade lebet ka kamar teh, kamar abdi seungit parfum. Ya ibu, ieu mah enjing-enjing nyeuseul. Rada siang beberes. Rada siang deui ngahuapan barudak. Teras masak. Pada Isya nyangakeun saya aya. Tos sanes mau 7 rupa deui banyak. Nu mawi ibak banyak. Ibu teh ibak sing sarareungi parfum semprotan segala gitu. Nah, wiri ka dieu Bu. Kumaha saur Nabi yen salat berjamaah teh langkung utami di dieu mah sanes 27 sabaraha? 25.
tabdulu sholatul jami'is sholata ahadikum wahdahu bi khamsin wa ishrina juz'an. Ayat 25, ayat 27 maksudna naon? Pahala berjamaah teh gumantung hesekna cigah kumaha. Beuki hese, beuki ageng pahala darajat. Ibu eta bade taraweh hujan saageng si ibu pinter sampai jempol saageng beureum bogeledagan bu gitu. Jadi bagi abot ujianana bu bagi ageng pahala. Anu kadalapan, nah ieu mah 18 kagigir. Kenapa ieu mah? Kapungkur ibu sata acan turun ayat ieu. Suami istri teu kenging bobogohan kalebet nalika wengina. Dugikeun ka sahabat anu ngalanggar termasuk Umar bin Khattab. Nalika siang teh cilaka ya Rasulullah. Kunaon? Abdi wengi cenah sareng pun bojo. Kawit mah teu kenging. Dugikeun ka sanes Umar hungkul sabaraha jalmi. Maka Allah Subhanahu wa taala nurunkeun ayat surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkeun pikeun aranjeun ropas. Ropas teh naon? Cawokah, jorok. Kengeng cawokah sareng jorok. Kengeng cawokah sareng jorok. Halal ayat teh. Kasaha halal teh? Kacaoge. Caroge kagarwa. Ibu ulah lempeng atuh kahirupan teh, rumah tangga teh lempeng we ibu. Kacaroge mah cawokah teh, kenging jorok teh, kenging naon teh? Jorok cawokah cunihir, cumentir, naon deui? Ulah cegah di perusahaan, lapor. Saya profesor, siap laksanakan. Tangan gitu sudah buat tangi. Cek si bapak teh, lapor. Saya mau ke kebon. Laksanakan, siap laksanakan. Ini taragang kena rumah tangi teh, entong atuh tong tegang gitu. Numawi murang kali itunya teh napaa. Aya nu disebat 3 waktu aurat. Teu kengeng lebet kamar ibu Rama kajabi keketrok heula widi heula iraha wae ibu ba'da isya teras sadaacan subuh teras ieu unik ba'da duhur nah nya kumaha kieu ba'da duhur teh sakapeung mah ibu Rama teh gentos raksukan nu kawitna raksukan damel jantan raksukan di bumi gitu. Jantan ayat ieu teh Al-Baqarah 187 teh kenging caroge garwa suami istri berhubungan badan di malam Ramadan. Pami siang mah haram teu kenging. Anu kasalapan iktikaf. Aisyah meningakeun anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqibul ashral awakhir. Rasulullah iktikaf teh 10 dinten terakhir min Ramadana dina sasi Ramadan. Jangan 10 dinten terakhir teh teu kaluar di mana? Di masjid. Ibu bade iktikaf di Al-Hikmah 2 teu kengeng moyang. Teu kengeng ngalayak nu teu damang, teu kengeng ngurus janazah. Kaluar teh mung kajamban hungkul eta ge engal lebet deui. Nu mawi di zaman Rasul aya ibu-ibu iktikaf, aya. Dipangdamalkeun naon Bu? Tenda. Dipangdamalkeun sasaungan.
nah apan kulem didinya ibadah didinya hatta tawaffahullahu summa takafa azwajuhu min ba'di dugikeun kangantunkeunana Rasulullah getong iktikaf lajeng diteraskeun usaha ku istri-istrina eta teh Rasulullah ibu lebet ka masjid dina wanci subuh kaping 20 hiji keluar ke maghrib di Ramadan terakhir kadang 28 kadang 30 dan kirang langkung 10 dinten 10 wengi mah di masjid upami caroge ibu iktikaf 10 dinten 10 wengi calik di masjid dengan nafkahan ibu siap aya carana bu eta teh upami di kota-kota besar mah aya carana kumaha jantan umat Islam teh dibagi dua aya nu siap iktikafna aya nu siap ngabiayaan iktikaf henteu anjeunna mah iktikaf mah usaha we biasa tapi anjeunna modalan ngabiayaan anu iktikaf kain pahala teh nah kantun badanten di alimah dua sahan pada iktikafna sahan pada ngabiayaan gitu ibu pada nu iktikafna pada nu ngabiayaan ibu baca masak nu masak we cenah ibu gitu biasa bagi-bagi tugas anu ka-10 ngumudak kamuliaan Lailatul Qadar Aisyah meningakeun kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru upami sumping 10 dinten terakhir 10 dinten terakhir teh Bu engke dinten Kemis kaping 20 Maret nah pas sungina Kemis malam Jumaah itu tos lebat 20 hiji saur Aisyah Rasulullah mah 10 dinten terakhir teh syadda mizarhu magehan tali naon cangkeng berarti pamit tali cangkeng dipagehan cing ciri naon ngirangan tuang leueut beresnya anu sok ngalogoran beubeur mah lu kumaha telah cenah ieu beubeur kudu dilonggoran eta teh kumaha nu kadua wa ahya lailahu ngahirupkeun peuting teh maksudna naon begadang sapertos saur bangsa tentang begadang teh bang naon bang Roma jadi 10 dinten terakhir mah tong peureum wae kedah nyileuk naon atuh cenah pada melan naon we maca Quran diskusi thalabul ilmi gitu anu katilu wa aiqadu ahlahu mari Rasul teh sanes nyalira ngajak ka saha kula wargi janten nu begadang teh Rasulullah saha kula wargi na galwakna sadaya diajak tah ieu teh tiasa janten solusi gitu ibu jalan keluar upami teu acan tiasa iktikaf minimal wengi lilikuran gitu nya 2 hiji 2 tilu 25 27 28 tong tibra teuing bade ngiring cenah ka bapak-bapak ka masjid teu aya bapak-bapak ge dan dihijikeun di hiji masjid begitu nya sapertos ranting Sukamana kan sok nguriling 2 hiji di mana 2 tilu 25 27 28 ayeuna mah cenah di bumi we mangga itu Bu tunu ibu teh tercepal daya lem teh ganjal naon Bu korek api
Dina wangian lilikuran teh Rasul mah getol ngadoa. Nu mana doana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa tuh? Apa? Kewek pilarian di si Mbah. Mbah naon? Mbah juga. Doa Lailatul Qadar. Ya Allah, saya kosna anjeun teh maha ngamaafkeun mingka cinta ka jalma anu sok ngamaafkeun ka nu sanes. Maka papariran abdi maaf ti anjeun. Anu ka-11 secara umum urang sakulawargi saha wae nu aya di bumi getol sumanget ngahontal magfirah. Kulantaran dina hadis riwayat Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningakeun faman somahu sing saha nu saum Ramadan kalebet sanes saumna hungkul tarawehna oge Lailatul Qadarna masihan takjilna babagi saurna infak sedekahna tolabul ilmina sadayana dilaksanakan kalawan imanan wahtisaban, iman ikhlas wahtisaban miharap ganjaran ridho Allah surga. Kumaha saur Nabi kharaja minad dunubi kayaumi waladathu ummu. Maka anjeunna keluar tina sasi Ramadan teh lir ibarat orok anu nembe dibabarkeun ku ibuna. Nah, kumargi salami sasi Ramadan usaha ngakontal magfir. Mudah-mudahan Ibu 11 ieu tiasa dilaksanakeun ku urang sadaya. Ibu edisi Ramadan tong lami-lami teuing. Gitu nya. Mudah-mudahan Ibu sing sararehat sadayana dipaparinan rezeki anu barokah lancar sagala rupina. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.